Cenah tadi aya bisnis. Emang tepang di jalan? Atulin ngomong tadi Min Tun teh. Kala. Rek kemana deui? Apa ndek bisnis Min? Bisnis mana duit? Yang meuli beas? Atuh Min teu boga. Buru. Buru. Apaan keur diusahakeun Tun teh? Usaha. Nya ada pemajikan teh. Dari angin we. Kumaha ieu teh? Teu bener pisan. Si Juhe kamananya diteang ka imahna eueuh. Kakak pamajikana we amek-amekan. Hei, si lain kamana wae diteteangan teh menilingas. Kapaksa dewek sieun-sieun oge ka imah nyamper. Sieun kunaon atuh ari laing? Apa sorangan pajikan si laing mah galak. Pamajikan dewek mah lain galak, tapi tegas. Geus lah, geus tong dipikiran. Nu pada intina mah kumaha carana urang ngandukun. Siap lah. Kela. Eta baju teh asa sarua pasti nganyuknya. Gagabah pisan. Kes atuh. Lah apal dewek oge pasti menang nganyuknya. Nah, hari si laing meni yakin kitu yan ieu menang nganyuk. Pan dewek ieu menang nganyuk. Si laing mah nganyuk sombong. Papada menang nganyuk mah geus kudu omong-omong si kaneng ku batur. Geus ena mah kumaha carana urang neangan dukun. Har. Si laing mah panyata geus aya dukuna. Aya kumaha belagug. Dewek mah ngomong kitu teh supaya cair tah ti si Ajo. Oh gitu. Terus kumaha tuh he ayeuna? Si Ajo pasti nanyakeun ye. Kumaha lamun ayeuna urang neangan dukun palsu? Kela, dukun palsu kumaha ari si laing he? Nya eta dukun palsu. Pokona mah urang set. Gampang lah masalah eta mah. Heueuh atuh dak kudu puguh, jelemana kudu ngarti dinu masalah dukun. Loba ngomong pisan si laing mah. Geus lah, tong loba di dieu. Ayeuna mah urang indit, lamun loba di dieu, ke moal cair-cair belagug. Ayo. Nuni nunang, nuni nanung, nuni nunang, nunanung, nuni nunang. Mun kieu mah kudu ngalongok kelas si Mimin bisi candahar ya. Tah geus tidinya rek langsung ini tinguseup. Tapi can boga racikan eupan nu hade ieu. Kela. Si laing gacang-gacang teuing, jeung capek jeung naon. Ngaranna ge hirup atuh. Yeuh, kamana ieu urang kira-kira dengan dukun teh? Halah. Si laing mah bet loba ngomong. Cicing we atuh pan dewek teh keur usaha. Jeung naon teh dewek teh keur neangan solusi. Walah, kela. Atuh dewek ditewak meureun. Naon maksudna ditewak ari si laing? Heueuh eta ku solusi. Aduh. Eta mah bet polisi. Har, geus diganti. Tiba heula ge polisi. Hah, bener cetot ya. Hayu atuh. Duh, kamana nean pi usahaeuna nya supaya aya penghasilan. Komo gawean halal. Gawean haram ge hese. Duh. Jan, keur naon si laing dirinya? Kade. Bah Eman. Bah Damang. Alhamdulillah. Iya teh bah nuju beberes duh. Oh halus atuh Jang, bebersih mah. Sabab bebersih teh sabagian tina iman. Muhun bah nu mawi kitu.
Nuju bingung ieu teh bah. Bingung kunaon si lain Jang? Urang bari calik weh ngobrolna bah. Ayo. Ayo. Bingung pi usahaeun bah supaya aya penghasilan gitu tah bah. Wah, kabeneran atuh Jang. Kieu we. Aya namanya si lain bisa ngarecikepan teu? Lamun bisa ngarecikepan nu hade, ku abah dibere duit. Eupan kumaha ieu teh bah? Ih, eupan mah atuh Jang nguseup. Piraku si lain teu apal eupan-eupan acan? Cik bisa teu? Ah, bah teu tiasa abi mah. Boro-boro ngadamel eupan. Mancing naoge teu tiasa abi mah bah. Ah, si lain mah bodoh jadi jelema teh. Nyieun eupan-eupan wae teu bisa. Berarti bah eman ge bodoh atuh. Gak gabah si lain ngomong teh Jang. Dewek mah pinter atuh. Atuh, upami pinter mah moal miwara ngadamel eupan ka abdi atuh bah. Cek saha Jang. Dewek mah teu bisa nyieun eupan. Ngan teu metu hungkul. Geus ah. Ngomong jeung ilaing mah ngadon ngabeak-beak waktu. Abah ya perlu keneh. Hari itu si Abah geura. Bisa we eta si Abah. Ka batur ngomong bodoh. Ai soranganna bodoh parah. Hujan euy. Dieu lah dieu lah. Silaturah lah. Capek jeung naon si lain mah ngajak teh. Bawa duit jeung beuteung lapar, haus dia nginum. Sarua dewek oge lamun ngomong ka dieu mah. Di mana-mana ge jadi jelema mah capek. Atuh kumaha atuh? Lamun teh hayang capek mah geus we ka itu. Modar sekalian. Walah, manya modar. Si lain mah atuh dah ngutruk wae obet ah. Jeung ieu poe ayeuna ngadak-adak jelema teh rareuweuh. Kamarana nya euy. Heueuh nya he. Kamarana nya mah keluk teh. Beda ti sasarina. Kamarana nya. Heueuh nya euy. Ari araraya jelema teh ngalihirkeun kana sirah. Ari eueuh jiga kieu sepi kieu. Mulai pencairan atuh kieu carana mah. Heueuh nya. He, lapar ah urang balik heula ah. Montong atuh. Lamun si laing balik, gawean urang moal beres. Atuh da geus kumaha atuh? Lamun ngomongkeun masalah lapar mah sarua beleguk dewek oge lapar. Nya beuteung lieur silah lapar ah. Salah atuh si lain ngomong teh. Nu aya oge beuteung lapar sirah jangar. Lamun jangan sote loba hutang ka itu ka dieu MBK lah, naon lah. Pamajikan si lain meureun eta mah nu loba hutang. Tong beja-beja masalah hutang mah urusan pribadi atuh. Pak RT. Pak RT. Pak RT. Aduh. Ngalora keneh geus ngaramongkeun MBK. Kieu carana mah negara urang teh moal maju-maju atuh euy. Henteu abi mah Pak RT. Boborah ka MBK. Pamajikan ge teu gaduh. Tah si Juhe. Naon atuh nyalakeun dewek ari si lain. Jadi we apaleun Pak RT. Masalah MBK. Teu Pak RT henteu. Alus ari kitu mah. Sakumaha urang butuh duit oge, ulah pernah lah nginjem duit kana itu mah. Oh, gitu Pak RT. Tuh, cek dewek oge ulah nginjeman ke duit kana karena itu. Ngomong-ngomong masalah duit gitu atuh ah. Tapi abdi teh gaduh atos Pak RT ieu teh. Mah carana nya? Usaha atuh. Nyeta, ku zaman enak mah usaha teh sesah Pak RT. Jaba itu nu di imah can nyangu-nyangu acan ieu teh. Karunya atuh anu di imah. Aslina si lain teu nyangu pisan. Aslina Pak RT abdi mah teu bohong. Aduh. Duh, karunya teuing atuh ari kitu mah. Mohon abdi mah aduh karunya teuing lah. Sami Pak RT. Abdi oge di bumi itu pun ini 4 dinten 5 dinten tak can tuang. Waduh. Kuatan oge nih si lainnya. Berarti sakti atuh. Ah, boro-boro ka sakti Pak RT. Leuleus nu aya Pak RT teu tuang mah. Panya teh sakti. Ngabodor wae Pak RT ieu mah da. Karunya pisannya. Mohon abdi mah teh karunyaeun komo ieu aduh nih can tuang Pak RT. Ya aya kerasa lain doanya. Waduh, Pak RT mah sok kieu ai teu nya. Bager pisan tuh Pak RT urang mah. Pak RT ieu
ikhlas berenya. Ikhlas pisan ridho. Lakeun. Kanu di imah mah. Lakeun mudah-mudahan Pak RT cing babari bela rezekina ya. Amin. Amin. Pak RT, aduh pisan Pak RT. Turun Pak RT keur gagah teh Pak RT nya. Geus teu kudu muji. Tampang RT jiga kieu kan sedekah mah di nomor hijikeun. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak RT. Tuh. Tingali atuh RT urang mah. Meskipun tampangna jiga reman kitu oge bager kana sedekah mah. Heueuh nya he. Nya ge Pak RT tampangna kitu. Tapi kanu sedekah mah di nomor hijikeun. Ya heueuh atuh, Bet. Sedekah mah nomor hiji turutan Pak RT. Tah silaing kudu loba sedekah euy. Oh, gitu he. Mantak ieu sedekahkeun jang ka pamajikan dewek. Karunya can dahar can nyangu. Har, apa ini dewek oge tan tuang atuh? Bet, nu kolot mah kudu loba ngalihan kanu budak ngora. Gitunya. Ya heueuh atuh. Udah, tong loba cicing di dia karena urang teh kudu neangan dukun palsu. Hayu atuh, hayu. Udah. Ka mana? Kemana nya imahna teh? Poho deui. Kaditu? Apa kadieu? Geus heubeul teh kadieu atuh da. Kaditulah cobaan. Ke. Bah eman teh ya? Kumaha bah? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ke. Ieu teh Cep Rohman teh ya? Putrana Pak Haji Wawan nya? Muhun bah, leres pisan. Putrana Haji Wawan teh ya. Aduh, teu salah nurun pisan kasepna. Bade ka mana atuh Cep Rohman teh ayeuna? Mendingan ge bah palih dieu supados teu kahujanan. Hayu. Kaleresan bah, abdi teh bade ka bumi Abah. Mung tadi teh hilap deui abdi teh ka palih mana? Aduh, karunya teuing. Nya pasti atuh. Ari Cep Rohman pantos lami teu kade teh tos aya puluhan tahunna. Mohon bah, mending asa kaling lapisan ieu kampung teh benten sare kapungkur. Kumaha bah, Mimin sehat? Puguhan Cep Rohman ieu teh bade ka Mimin. Hayu engke we ditu ngobrolna. Oh, mohon atuh bah hayu. Kaleresan ieu teh tos kangen ka Neng Mimin. Oh, hayu. Sanes ari Cep Rohman, ayeuna teh didamel teh kana naon kuat nepi ka gini kieu ye. Alhamdulillah bah, ayeuna teh seueur dina bidang usaha teh. Di luar negeri aya, komo di Indonesia mah. Seueur sabaraha titik mah meureun, tos teu kaetang. Iya nu diidam-idamkeun ku Abah teh. Keur minantu Abah. Wah, nu leres bah. Rares atuh ari Cep Rohman mah nya Abah ngabohong. Pan ti kapungkur oge Abah mah ngidam-ngidamkeun tipe anu sapertos Cep Rohman kieu. Nu mawi kitu bah. Abdi ka dieu teh bade serius ka Neng Mimin. Aduh Cep Rohman, Abah teh bingung. Bingung kumaha ya Abah. Perkawis biaya mah ditanggung. Sanes masalah eta aduh. Wios Abah mah teu kedah ngemutan masalah biaya. Keun wios ku abdi sadayana ditanggung. Ki ya. Kumaha Bah? Sareresna Cep Rohman. Mohon. Budak Abah si Mimin teh geus dikawinkeun. Waduh. Jeung saha Bah? Heueuh nyeta. Aya dikawinkeun mah jeung si Juhe. Kan pan Abah mah teh balag teh satuju ka si eta teh. Terus kumaha tuh Bah ayeuna? Tenang weh Cep Rohman mah. Masalah si Mimin kayak ku Abah urang akalan supaya bisa pegat di si Juhe. Percanten lah ke Abah mah. Nyatos, hayu urang ka ditu. Hayu. Assalamualaikum. Min. Kamarana Bah, cigah nu teu araya. Tenang Cep Rohman, aya pasti aya. Min. Tuh kan, teu araya Bah. Aduh, budak teh. Jadi lingas sageus kawin jeung si Juhe.
Tos Cep Roman orang calik heula we di dieu lah anu. Mangga tuh bah. Kumaha tuh bah? Ayo tos kieu. Tong can caya Cep Roman mah. Tenang kumaha abah. Keun urang tungguan heula di dieu. Bade ngantosan dugikeun ka wengi bah. Soalna ieu tos magrib. Heueuh kemana budak teh nya? Ieu geus masalah. Gara-gara si Cuhe ieu mah teu ngaresikoan. Jadi we budak teh usaha sorangan. Tos Cep Roman ayeuna urang katen abah we. Mohon atuh bah aya kitu mah hayu. Sakantenan urang salat heula magrib. Halus hayu. Hayu bah. Tapi nah geuning nyatana kaasih dipulang nyeri kanya dianggap salah mundut mungkur ngajak pisah nah bet kieu jadina gara-gara tuang rama nu teu doa megatkeun tali kaasih nu geus ngancik dina ati duriat dipaksa pegat.